iman ke Allah jeung ka Kangjeng Rasul, ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan laranganana. Mata janji Allah, ulaika ashabul jannah. Masya Allah, eta jelema-jelema etalah nu bakal dibere sorga. Alhamdulillahirabbil. Urang berarti kan sadaya tuh, coba urang lamun ditanya iman kalau iman kajun diseret geja urang mendek iman baik ka Gusti Allah, tembak cenah saya paehan aing iman baik ka Gusti Allah, berarti bukan bener iman sia ka Kangjeng Rasul. Itu iman jasa aing muludan mual tahun tah ngamalkeun amal saleh, salat puasa, Ramadan aing mah teu kudu make sunah-sunah, munggah haji kajun sugi adag-adagan sakali aing mah geus, zakat atuh aing mah kan zakat heuh kumaha deui eta memang kos kitu jelema nu iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah. Nah iyalah ulaika ashabul jannah, sorga geus murah jasa sorga.